Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tepang deui ya sareng urang duaan di Bincarung. Bincang-bincang Di warung. Ya, kebetulan ini kita ada di Warlob sekarang ini. Warlob. Ya, warung lobak. Warung Ya. lobak. Soreang. Soreang teh namanya Kabupaten Bandung. Lain mangako di episode ayeuna, ieu aya oleh-oleh naon anu arek diapresiasi ku urang duaan. Ieu kamari euy rame oge. Tentang parkir teh memang euy naon kadengena mah sederhana tapi ribetna eta gitu karena memikirkeun teh lahan meureunnan kudu aya benar. Kadang-kadang di urang teh nya ngadirikeun misalna tempat dahareun nya kuliner tempat makan ya jadi pikirkeun tempat parkirna padu nagog we geuningan di urang mah nya loba anu jalan Soekarno-Hatta kan bingung urang nya jadi ngamacetkeun nya kecuali anu memang kuliner anu gede siga ayeuna keur marak geuningan milocoan geuningannya eta eta parkiran gede eta mah aman ngan ieu anu sisi jalan meureunannya sisi jalan anu parkirna meureunnan ngan sacangkewok terus ngahalangan eta di pinggir jalan teh geuningan keur mah jalan Soekarno-Hatta aya lah di dinya kadang-kadang urang sok pusing mun malam minggu teh nya eta nah sih gitu teu nyiapkeun gitu maksudnya kan eta manehna bakal mikir teh hayang rame nu datang gitu kan. Jelas berenang tempat parkir na. Aya mah kabeh jelema nu laleumpang meureunnan kapasitas bangku dan naon kira-kira sekian jelemaeun. Lamun kabeh marawa mobil hiji elang berarti kudu nyiapkeun tempat parkir sakitu mah eta euy. Sebenarnya mah. Terus kemarin nu sempat viral teh eta di Taman Sari. Kumaha eta? Taman Sari aya nu kebun binatang. Daerah dinya lah. Daerah kampus di dinya teh. Aya naon di dinya? Nya kumplit anu dagang. Tukang parkir teh mentana teh 150.000. Asa teu kira-kira atuh. 150.000 sabulan. Hah? Sa mobil. Sekali parkir? Nya mah kok. Nya kejadian kamari. Jadi sebenarnya mah urang ge ngeri sih euy ngadengena. Jadi menganggap meureunnan manehna teh nu mawa mobil teh jelema aya. Da teu asup akal teu misi jelema aya ge. Nah eta. Ai parkir non sakali parkir mereka 150.000 gitu. Sabaraha jam eta teh? Nya meureunnan moal jautil. Paling lila jauh. Poenya. Paling lila 4 jam lah. Cara wisuda sih kamari teh. Oknum meureunnya sebutnya oknum. Oknum tukang parkir namanya butna. Da kadang-kadang wah cenah mah mobil ya beunghar gitu kan. Wah ngarental mobilna teh. Gua nginjem tinu mangna. Nya bener. Tawa lanceukna misalna gitu kan. Ulah sangeunahna gitu kan parkir eta jeung parkir resmi cenah. Parkir resmi? Lain parkir liar lain. Kamari teh 150.000 teh. Eta teh acara wisuda mun teu salah mah. Acara wisuda kampus di dinya naon Unisba gitu. ITB meureunnan Unisba. Oh, Taman Sari mah Unisba. Unisba di dinya. Ya ITB ge Taman Sari keneh aya di dinya. Oh nya. Unisba mun teu salah mah kampusna teh aya rame oge kamari di media sosial. Rame eta? Nya rame oge. Bahkan kepala dinas perhubungan gitu teh nya. Kota Bandung, Bapak Asep Koswara gitu teh. Nya meureunnan lah turun tangan gitu, tangan anu turun. Atuh kieu meureunna turun tangan nu nya. Tahu dua anak kitu meureunnan. Maksudnya ikut iyalah menyelesaikan masalah gitu. Dikira teh parkir liar cenah. Ternyata anak buahna yang meureunnan da merai resmi memang kan di bawah Dishub. Tempat tukang parkirnya nya. Bahkan kamar dicopot lah. Dicopot gigi rompina. Rompina di ieu lah. Kuntuna mah aman. Kuntuna mah. Lain eta cek mah ako ieu mah. Perlu tukang parkir teh mah ako. Perlu sih sebenarnya mah, asal tanggung jawab we. Perlu. Cek urang mah henteu mah ako. Perlu cek urang mah.
anu teu boga kendaraan mah teu kudu, teu perlu nyerek parkir ke naon. Iya, jangan khusus boga kendaraan. Iya mah khusus jangan boga kendaraan mah pasti perlu. Perlu nya. Tukang parkir mah minimal terus. Eta teh menyemangati mangako pikeun hidup terus, semangat terus. Eta teh kudu nganuhunkeun ka tukang parkir mah terus-terusan teh. Balas. Ku kahadean. Nah, eta teh mengingatkan supaya orang membalas dengan kebaikan. Eta. Tapi kadang-kadang kan sok musingkeun teh urang. Model tukang parkir tiba-tiba pas datang kan eueuh geuningan. Hare-hare we. Nya. Pas urang rek balik, sarap pirit. Prit. Teh apakah mungkin ini wasit goblok cek urang teh. Jal aya boga ilmu ngaleungit nya eta. Eta mah harita urang pernah kajadian, Dok. Cik kumaha? Ka minimarketnya. Set pas datang. Eueuh tukang parkir teh. Pas balik aya eueuh oge. Urang teh ini teh. Ai pas ngeusi bensin euy. Urang teh muka tank teh nya. Aya di jero. Aya di jero karena mandi junub. Mandi ke bensin. Lain ke bawah dari tukang parkir. Aduh. Teh kadang-kadang teu naon sih, asalan ngabantu lah gitu. Da paling mahal kan cek Pak Kadis oge. Bandung mah antara 5.000 sampai 4.000 5.000 lah. Wajar lah sakitu mah. Motor meureunnan 3.000 gitu kan, wajar sakitu mah. Jadi siga tukang parkir nu di Buah Batu teh urang. Kumaha Eta mah pas urang datang, aya alhamdulillah tukang parkir teh geus nyiap. Terudud. Pas urang balik, aya mangko. Aya oge. Urang kadinya burit, aya keneh. Padahal toko geus tutup. Nah, tukang parkir naon eta? Sing orang imah tukang parkir di dinya. Sing orang imahna. Tah eta. Jadi kadang-kadang urang teh mempertanyakan sebenarnya mah da urang ge. Mempertanyakan kumaha? Apa gitu fungsi tugas pokok tukang parkir. Tukang parkir. Karena ketika sebuah kehilangan gitu nya. Kehilangan bukan tanggung jawab kan ya eta tulis gitu jadinya kehilangan bukan tanggung jawab kami gitu kan nya terus naon nungguan di dinya teh gitu nya maksudna mau kur ngampihkeun parkiran hungkul atau nyimpen hungkul lain ngajagaan meureunnan lamun misalkan di dinyana tukang jaga tah eta mah aya kaleungitan pasti nya eta sigana mah tidinya meureun mah aku karena urang mah da tukang parkiran asana malik ka katuhu jadi ku urang dikakencakeun tah eta gitu. Kadang-kadang Pak cenah jangan dikunci jangan dikunci stang nya jangan dikunci leher cenah gitu kan jangan kunci leher ngara gampang minah-minahkeun meureunnan gitu lain sebenarnya mah ngarah teu nyeri leher sabelah dalam mun dikunci sabelah lilat teuing memang aku pasti kita jadi hese deui gitu da sajago-jagona pembalap nya nya moal bisa balapan lah motor dikunci leher sok aya teh nu bisa nu riling di dinya mah meunang eta jadi lamun eudeuh totalitas cek urang gitu kajian teuing misalna 10.000 lah misalnya gitu tapi jangan jagaan tong boro-boro motorna kan mun leungit helm ge kan lepas tanggung jawab gitu kan tanggung jawab gitu nya sok kalakah minta bantuan nanti ka CCTV pada CCTV mah gaji teu meunang mereka mah jabat cicing di sisi cuma lah ka tengah TV urangnya tah eta banyak ilah cek urang mah polemik yang memang nya naon tentang tukang parkir lah gitu. Nya sebetulnya mah ngakonya solusi nama sebenarnya mah tetap pada fungsi, tugas dan pokoknya eta gitu. Jadi terus taat aturan. Ayeuna harga parkir misalkan lamun kan meureun aya hargana mah. Meureun aya tarifna parkir teh. Nya aya tah eta sesuai tarif we ya, gitu. Model motor kan 3.000 lah. Teu naon sih gitu. 3.000, 2.000 masih kan meureunnya. 2.000. Mobil sabaraha tah? 5.000 lah. 5.000 itu paling gede 10.000 meureunnya. Kecuali lamun parkir anu make ieu teh geuningan. Kumaha banna dihitung ban kuduna mah mobil anu gede mah nya nu bana
Kalau wih ti genep mah kuduna nya bisa 10.000 lah gitu. Kecuali parkir anu make ieu teh geuning geus profesional. Nu make agensi, barcode make agensi. Make agensi eta mah ti perusahaan gitu ya, perusahaanna. Eta hitungna biasana per jamnya. Per jam. Jeung da masih kena asup akal eta ge. Ya. Kadang urang ngaliwat hungkul mah geuningan nol cenah Pak, mangga lajeng cenah. Gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang mengeluhkan ketika model di minimarket banyak yang mengeluhkan teh. Misal balanya teu sabarahaeun. Kadang-kadang nu dibelina eueuh. Kudu bayar parkir gitu. Komo ayeuna misalkan ka Indomaret, nyokot duit urang ka ATM. Nya kan urang teh moal duit receh. Keur mah urang teh nyokot duit teh 50.000, ngangkot tina ATM teh. Tamah parkir merenan 2.000. Jadi sebenarnya urang nyokot duit tina ATM teh eta ngan 48.000. Da kapotong ku parkir. Iya gitu. Terus leuheung mun aya mah iya ATM teh pas eta keur teh error atau sedang rusak. Anger parkir mah kudu mayar teh yang nyaho tukang parkir mah. Nya. Tapi urang ngomong aTM, aduh urang masuk kali nyeri hate, nyokot duit cepet. Tapi sora ayeuna geuningan. Cuk. Sora ATM-na. Eta naon eta? Naon mah kok? Yang serikeun meureun. Yang serikeun isi saldo anu kok. Heeh, sih namanya.